Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen, wilujeng tepang deui sareng abdi presiden di dianya. Atuh dina santen ieu aya tembangna ari abdi budak saha anu bakal dipidangkeun ku kersana Jang Andi di Cianjur. Mangga nyengakeun kawitannya. Dipikir siang jeung wengi dirasa-rasa da pugu aya nu boga emak bapa anjeun di mana tersangka ku nasib diri hirup teh paha tulalis lami gede cicing di yayasan emak bapa anjeun di mana duh Gusti ari abdi budak saha teu puguh raratanana batin cerik beuleuhan ari abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana anu ngandung na di mana anu ngayuga ari abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana ari indung na di mana ari bapa tersangka ku nasib diri hirup teh patuas lami gede cicing di yayasan emak bapa anjeun di mana Duh Gusti ari abdi budak saha teu puguh laratanana batin cerik balilihan ari abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana anu ngandung na di mana anu ngayuga ari abdi budak saha ieu hate terus mayu na di mana ari indung na di mana ari bapa dipikir
pikir siang jeung wengi hirup tengah nyorangan dirasa-rasa da pugu aya nu boga ima bapa anjeun di mana matur